Sia nu ngamimitian, sia nu ngarasa jadi korban. Giliran ku aing diimbangi, merasa tersakiti. Ari sia cager, paladageun. Ye, ari anu jauh mah merena satahun sakali ge. Meni diagul-agul, meni seungit alabatan kembang melati. Coba anu deket, padahal ngapoe anu tarang kaliwat dek mengenah jeung nu teu ngeunah teweleh kadahar. Eueuh hargaan ieu, alabatan tai. Ubur-ubur ikan lele. Istrinya cantik, selingkuhannya burik le. Aku asa kaleleuwih, ceplak menang nu pecak. Tebel dageun. Keur jelema leutik mah ieu nya lieur we. Gas teh dieuweuhkeun manu hejo, bora dieuweuhkeun langka ge lieur. Piraku ku aing kudu diganti wae mah ku hitut aing ieu ngagebrot. Leuheung lamun di seuneu turung. Aya ieu ender salam dunya. Beunghar onaman hayang dahar tinggal meuli ka restoran. Lapar-lapar tinggal meuli ka sangu padang. Coba ieu jami alit kos aing mah paling oge nirun seuneu beureunan kos zaman baheula. Belum pada manyun. Lah, euy beuki sangsara we, euy. Poro arah ayeuna gas diganti ku nu gede. Anu leutik oge meulina ileg-ilega. Ripuh. Hirup mah kudu bersyukur, kan bae jadi jelema sangsara ge, teu boga harta, teu boga banda, nu penting mah halakur jeung dulur. Ayeuna jadi jelema beunghar, harta loba, banda loba, jeung dulur teu akur. Parebut harta, paloba-loba banda, pahawak-hawak warisan, kan eta teh aturanna jeung dulur jadi teu akur, jeung dulur jadi teu wawuh, jeung dulur jadi teu bikan nyaah. Eta teh gara-gara harta jeung banda. Yeuh, sedengkeun warisan mah aturanna awewe jeung lalaki mah beda. Lalaki mah hayang panglobana, sedangkan awewe mah pangsa eutikna. Tah kitu, ieu keun bae jadi jelema sangsara ge nu penting mah akur jeung dulur daripada jadi jelema beunghar teu akur jeung dulur. Bener teu? Ari boga pamajikan hayang anu awet ngora, cik atuh kardun ari paregawe teh bawa pamajikan teh hiburan, bawa pamajikan teh cuci mata, lain timbang ngelek mata nempo gerokeun, nempo kosrokeun. Acan ditambah bebenyit laleweh rareang mata ngepeg kana ceuli lain nu didenge sora hiburan dangdutan atawa sora dugem ajep-ajep mah boro arah ka awet muda ngapoe cicing digolodog bosen lain awet muda nu aya ge kalak awet kolot heran da aing mah ku jelema anu makha kawasa teh yeuh nyiptakeun beungeut teh hiji nah hari maneh hayang boga beungeut dua naon beungeut dua banget dua mapan amun anu hareupeun mah yeuh amis tukangeun mah hasem buktina ieu mun hareupeun besti deka mana besti kumaha ieu cuaca cerah secerah hatimu coba yeuh anu boga muka dua tukangeun mah gorengkeun ngomongkeun sanes kitu besti fakta yeuh nu mahal mah biaya hirup lain hirup gaya gaya elit ekonomi sulit hutang we pabelit tempo ulin ka kape-kape dahar ke restoran nongkrong di mall-mall padahal mah yeuh deungeunna hasem anu sesa kamari ge tempo di dahar mah dihaneutkeun deui loba ngomong tapi eueuh bukti lamun hirup teu bisa manfaat keur batur minimal ulah sok ngarugikeun batur lamun hirup teu bisa muji batur ulah sok hayang ngahina batur komo lamun hirup can bisa ngabahagiakeun batur mah minimal ulah sok nganyarikeun batur belang ari dasarna balangsak mah nya balangsak we atuh kardun montong sagala dirayu montong sagala dibere janji manis engke beb urang ulin ke puncak engke beb urang ulin ka mall belanja lamun teka turutan saha nu era beungeut sorangan lagian yeuh awe zaman ayeuna mah cerar sepeun janji manis resepeuna oge kana cicis omo modelan awewe kos urang dirayu teh yeuh lain klemer-klemer kalakak utah uger
ciri-ciri jelema nu teu gablek duit. Yang gede hutang. Aing. Saya. Aku lah ya. Oh deui lah pokoknya mah urang lah. Mau batur mah urang. Istri idaman di tahun 2025. Subuh jadi babu, berang jadi koki, peting jadi LC. Wah, mun digaji sabaraha puluh jutaan euy. Komo ieu diboking nage saumur hirup. Baladadeui. Salila lain urang anu boga masalah, lain urang nu cari masalah. Dek tepatannya saumur hirup oge. Bodoh amat. Baladageun. Cek aing ge ari hirup ulah lempeng-lempeng tingkos jidar. Sakirana aya jelema anu ngariweuhkeun, anu ngarugikeun, hayo we sabar jeung sabar. Kacup kali-kali mah huluna ku gas 3 kilo. Baladageun. Dek teu hurung kumaha beungeut aing. Tara ulin jeung batur, tara ruyang-riyung jeung batur, komo deui gaul jeung batur, tapi teu luput tina goreng sangkaan jeung omongan batur. Dengekeun besti, lamun curhat kabingung kasusah jeung kapusing, ulah sok kababaturan. Keur ngabesti ieu curhatan aman. Geus teu ngabesti mah dibeja-beja deui. Ye, lamun curhat kabingung kasusah jeung kapusing, hayang aman curhatna ka salaki. Dijamin moal nyebar. Ngomong curhat teu gablek duit mah. Kurang arah ning hayang mere. Ngarengena ge sudieun. Oh no. Baladageun. Dengekeun lur. Buah buruk mah teu kudu dirojokan. Isuk pageto oge bakal murag sorangan. Begitu juga jelema nu dolim ka urang, teu kudu didoliman. Isuk pageto oge bakal cilaka ku pamolah sorangan. Leres baladageun atuh tak kusia. Dengekeun kusia besti. Lamun aya salaki batur mere duit, tarima Aisyah da eta mah kaasupna oge rejeki. Montong didenge rayuana mah ye gubug duit na tong digubug salaki nama tuman da eta mah nu batur antep sih mantong deui ka pamajikana. Leres teu baladageun tak usia. Dengekeun ari sia besti, sia anu ngewa ka aing, anu sedil ka aing, anu geuleuh ka aing. Ku aing sia didaroakeun cing garede milik, cing loba duit, ulah loba bohong, komo loba hutang mah goblok. Loba Aisyah di dunia mah baladageun tak sia. Abi mah masih keneh boga HP. Coba lamun boga bedil, bagus direden ku aing mau didilakeun. Goblok. Besti, hirup mah masing-masing. Sia-sia aing-aing. Teu kudu loba ngomong, bisi diledot ta eta sungut ku aing. Baladageun tah. Pasti duit mah teu gablegeun dulur. Tapi lamun sia hirup loba duit, saalam sobri oge kabeh ngalengap dulur. Baladageun tah ku sia. Dengekeun besti, ka para suami nu aya di saalam sobri ieu nya, dangukeun ye. Omat ye ka pamajikan mah ulah sok ngabanding-bandingkeun jeung awewe lain, jeung pamajikan lain. Ye, pedah batur mah marantuan digawe, marantuan ngala duit. Ye, buah hatena mah manehna teh capek ye, mantuan ngan duit teh ye di mana aya awewe nu hayang digawekeun. Di mana-mana ge awewe mah dina rumah tangga mah hayang diratukeun, lain dibabukeun. Maneh kudu inget ye, pan awewe teh tulang rusuk, lain tulang punggung. Bener teh baladageun tak ku sia.